Waktuna beberes pas barudak arinit sakola. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, ibu anak dua di kampung. Ieu teh mungpang meungpeung barudak geus arinit sakola. Jeung keur daek we inti nama ieu teh. Keur ngedul mah barudak init sakola geus we langsung mani wungkul gep deui we kana HP. Ayeuna mah geus ningali bubututan mani geus sakunu. Ningali gelas mani geus eueuh dina pagoh hiji-hiji acan. Da ieu si hoream anu ngagugulung teh. Ieu tingali bubututan teh baru risap kieu. Encan beak jeroan mah nu kudu dipake. Keun we jadi penunggu kursi. Apal meureun jeroan teh naon. Sabenerna mah ieu teh baju teh kebangsaan Inung wungkul nu panglobana mah. Si daster makena cuci kering pake teh ya geuningan. Baju hadnen li Ahad soeh Senen da tara ulin ka mana-mana atuh. Matak daster mah baju kebangsaan ibu-ibu. Ibu-ibu ciga abi. Geus ka warung heula bisi kabeakeun deungeunna sangu. Tuh dipilih pariekeun aing geus ka warung teh. Geus tuh sakieueun oge geus sabarahaeun ieu teh piduiteun teh 25.000-eun. Kumaha atuh balanya ayeuna barudak mani bebeledagan geuningan. Ayeuna harga plastik naek. Geus ek mani heula we ayeuna mah.